Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langun dipayun, mangga urang panjatkeun puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Tuhan anu esa, anu mana tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang tiasa kumpul dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak danget ieu, urang aya dina acara ngabahas pengajaran daring di keadaan corona. Kanggo ngamulikeun ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti awal nepi ka akhir acara engke. Mangga sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu disim kuring kahormat. Parantos ketinggal ku urang dina waktu ayeuna kualitas pengajaran di urang ngalaman kamunduran kusabab situasi anu kieu. Terpaksa urang sadaya kudu diajar daring. Tos tangtos deui dina kalangan siswa SMA mah. Terpisan kabeungbeuratan anu karandapan ku para siswa sareng guru anu diajar. Salami ieu teh para siswa diajar langsung tatap muka di sakola. Kusabab aya pandemi corona ieu, para siswa diterapkan pengajaran anyar nyaeta belajar online atau sebutan modern nama daring. Hadirin hormatun sim kuring. Pengajaran online atau napi daring teh salah nama sami wae sareng belajar tatap muka sapopoe nu urang biasa lakukeun di sakola. Nu ngabedakeunna aya daring mah merlukeun HP sareng koneksi internet make ngerjakeun tugasna. Kugituna urang sadaya bisa memanfaatkeun HP atau gawe teh kanu bener. Make ngerjakeun tugas-tugas lain make ngerjakeun nu teu HD. Kumaha cara-carana? Kugituna tos hadir di dieu acara Bapak Ade Prayoga SPD MAP salaku kepala sekolah SMA N1 Majalengka bade ngadugikeun sapatah dua patah kata tentang pengajaran daring dina kaayaan corona. Mangga dihaturanan. Hadirin, pedaran ti Bapak Ade Prayoga SPD MAP teh parantos digudugikeun. Mugi-mugi amanatna tiasa urang lakukeun kanggo kabaikan urang sadaya. Bilih diantawi sadherek anu bade ngadugikeun parantos atanapi pindangana mangga dihaturanan. Aturana anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasauran dikawitan ngacungkeun tangan teras nyebatkeun jenengan. Sareng patarosan atanapi sasauran ulah kaluar tina tujul ieu kagiatan. Mangga. Hatur nuhun. Kirang langkung aya 3 patarosan sareng 2 mangrupi kumandang kanggo ngawaran patarosan. Mangga ke Bapak Ade Prayoga SPD MAP dihaturanan. Hadirin, alhamdulillah rengse kapihatur pedaran ti Bapak Ade Prayoga teh. Tina sadaya anu parantos didugikeun ku anjeunna, tangtu urang tiasa nyendekan yen saresna mah pengajaran daring di kaayaan corona kieu teh urang sadaya kudu leuwih bisa sumanget deui. Tur oge kudu bisa jaga diri sangkan teu katularan virus corona ti batur. Akhirna, ieu acara teh tikawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara, sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan sim kuring anu henteu merenah, saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.